Mal, Oi. Indonesia tidak baik-baik saja. Ya kan awal tahun jeung awal muka. Ya Indonesia tidak baik-baik Asli, saja. anjing 2002 genep dibuka ku teror. Hah? Teror? Dibuka ku teror. Oh si ieu nya, si DJ Doni? DJ Doni. Bener Di dah. dia ge. Iya, aya di dia. DJ Doni sarua. Sarua ieu. Itu Bang, yang si teror di naon. teror oge Mang. Di Ieu mah di baladogan bacang. Tapi di teror oge ieu DJ Doni. Naon? Laptop wae. Asli. Eta ge teror mah. Di teror laptop anjing. Awal tahun kudu geus kaluar duit. Asa di teror sekolah baheula mah. Asa di teror. Asa kusimpelnya euy. Sekolah baheula mah teror. Kalengetan duit tetep kudu babayar. Oh, asa di teror. Tongorok kita ya mana ya? Kalau baheula mah. Nyaun. Mana ngagoreng, poho. Hasupna geus ka mana-mana, asa di teror. Ngagoreng dong Tuh, kutung. anjing. Itu aing tara ngomong kitu lebayan. Aya gitu. Panjang. Pokoknya kolot Nog baheula tutung. mah aya rada kasieun teh. Nok tutung wae kan. Asa di teror. Asa diteror. Jangan nelpon polisi. Polisi. Abis ieu asa diteror. Kunaon atuh? Namun aya nu ngirim bulu babi. Aya nu ngirim molotov. Henteu. Ieu nok tutung. Untung cenah ieu. Cek polisina teh balikeun goblok. Balikeun kada nelpon aing. Ya tutup. Si teh. Tolol di mana anjing maneh? Kalau ngomong asa diteror. Bodoh. Tapi leungeut mun polisina balikeun lamun ditanya minyak naon. Kagak minyak naon atuh ibu? Prosedur. Pan minyak kletik mah teu sae. Ya, tapi benar tahun 2000. Loba kan eta ya DJ Doni jeung saya nu awewe. Awewe Sherly gitu. Oh, Sherly. Ya, bener Sherly. Oh. Di alungan ieu. Alungan nong buruk. Heeh, non Jeung jeung hayam. jeung mobilna. Mobil lok Oh, bener. digambar eta imah. Jeung teu anjing. Jeung Evan Poean. Juga kamar SD. Teu anjing. Eta mah ngagambarna ti nu kaca mobil nu geus berdebu geuning. Anjing bawa eta ge teror aja. Kan gampang dibersihan. Tapi di mana aya merasa terteror dengan pemandangan cenah. Kan kadang-kadang aya gambar kunyat anjing. Bener sok aya sih. Eta teror nama. Budak leutik, da bener ngarasa was-was markirkeun di luar teh. Aduh, mau tadi tutupan. Karena mah budak leutik jahil. Pasti kalau gambar teu puguh. Daripada Bener ka tiba-tiba teror aya. eta momen jeung keur mitoha. Aduh, ieu lukisan Van Gogh ya. Dapat ada di dieu. Adi nu kaca mobil. Buat kan nyeni. Ya eta si Sherly mah eta nu digambaran. Ari nu dia ieu hayam. Hayam masih ada di Jedoni, hulu hayam. Di Doni. Di Jedoni hulu hayam. Eta hulu hayam ketang hayam pae. Nya. Lamun non teh, lamun baceo wae cenah maneh ke jiga hayam ieu. Anjing gobloknya Itu jiga hayam ieu dikeresekan. dikerek. Ya kan itu dikeresekan. Heeh. Eta teh gara-gara masih kene ngomongkeun Acehnya. Heeh. Jigana. Eta tah. Non karena kan kondisi di Aceh masih kene. Masih. Tapi kayaknya can beres. Anu ieu waas mah nu laleumpang teh anu membelah bukit. Oh. Jadi aksesna jalanna eta hungkul nih, rame juga di pasar teh jelema teh. Asli karunya matakna cek aing mah nyaho urang ge nyaho di daerah lain ge aya bencana Ya. gitu model di Dayakolot ge sarua aya banjir. Bener. Tapi teu lantas dibanding-bandingkeun jeung Aceh anjeun geus teu sabanding. Ya bener lah tong dibanding di dinya mah cenah naon di dieu mah abi. Wow, sakieu Henteu. kalau tuh henteu. Entah pak bencana-bencananya. Heeh. Kan aya geuning eta saha Dewi Persik nu Oh. di daerah mana geuning non ngaranna teh bencana untuk koar-koar nah jempe-jempe wae
Kan gitu ngomongna teh. Jadi geus ngebandingkeun tah eta. Oh, ngebandingkeun padahal beda lamun anu di bencana anu si di daerah Dewi Persik mah eta gara-gara gunung meletus kan aneh. Gunung meletus mah lain kehendak jelema aneh, lain kesalahan jelema. Masang tenda salah meleduk henteu aneh. Bener. Karena anu di Aceh mah karena aya pembalakan liar gitu kan. Penggundulan hutan. Heeh. Gitu anu dibanding. Meskipun sebenarnya aya mitigasi bencana jang gunung meletus oge, aya mitigasina gitu. Cuman kan eta mah lain. Beda, tapi lain yang dibandingkeun jeung eta. Skalana beda. Da lain kahayang jelema eta mah. Cek apple to orange anjing. Asli anjing. Nu kita teh sebutna apple teu konyal anu. Apple to konyol anjing. Ngebandingkeun apel jeung konyol. Apple kan konyol. Ngaco anjing. Terus ieu non anu ieu aya oge anggot non Zainal Arifin Muchtar. Serga Persib. Lain. Zainal Arif. Zainal Arif macam Zainal Arifin Muchtar mah guru besar UGM. Oh. Anu di teror gara-gara ngomongkeun MBG. Oh di teror oge. Teror eta. Ya. Dapat teror telepon ancaman penangkapan. Tewak sih kuaing gitu. Lucu di mana? Lucu di dia tewak ya. Dapat telepon suara diberat-beratin biar kedengaran punya otoritas gitu. Aduh, gitu-gitu. Padahal suara asli. Anjing babaturan asli. Kumaha. Sareng saya. Sareng Abi. Abi nyalira. Bener loba teror euy eta euy. Teror Karena cenah sejarah teror, Gus. Aya. Tapi saha jelema pertama kali nu mere teror. Nu mere teror. Apakah beneran niatna rek nyingsieunan atau heureuy? Gimana? Emang nyingsieunan. Kumaha saha? Mun urang maca mah sejarah ieu kuno baheula mimiti eta mimiti ayana teror cenah. Cek Google. Zaman jelot Yahudi. Udah Yahudi mah mere teror wae. Asli. Bener Yahudi. Tiba heula nepen ka ayeuna. Nu mimiti ge Yahudi. Yahudi nu ngamimitian Jelot. Si celot. Bener sok dimaca jelot Yahudi. Asli budak baong aja. Eta nu mimiti nyieun teror teh menolak penjajahan Romawi. Oh. Karena dijajah ku Romawi terus jadinya nyieun teror-teror terhadap penjajah Romawi. Berkembang deui zaman Revolusi Prancis. Jadi nu mimiti kata teror aya. Jadi zaman eta mah can eta teh can disebut teror. Can. Teuing naon ngaranna? Disebutna baong we. Baong. Si eta mah baong. Ayo urang ngabaong. Erek neror teh ngabaong. Kamu linyeng si eta baong. Eta berarti Teror. sok neror aja. Kan juga anu malak kan teroran. Bener. Unggal oge teror. rek ngaliwat ka gang eta anjir rada deg-degan euy bisa aya si jelema ieu soalna aya di pala. Bener si Amir. Bisa si Amir boleh. Ya reman. Anjing. Kemarin pernah dipalak Can sih. di teror gitu. Pernah baheula ke SD. Jadi SD teh baturna sok dipalakan. Aing mah ieu Gus bagi duit si Ade nu ka urang. Si Jager kedua, urang padahal deket jeung Jager kahijina si baheula si Konde. Ade datang, minta duit. Kanu lain mere pas ka urang. Naon? Minta duit. Tah, cai. Jeung si Konde na eta duaan tah, cai. Ngan dibere ku aing teh gocah. Mana deui? Deui da bakal aing ngan sakitu. 50 perak. Aing maneh deui urang. Keur naon kitu? Keur main PS urang euy. Sok we ketang sakuan. 50 mah jadi malik karunya. Aing bangga. Geus sesok Jadi malik karunya. maneh mah teu kudunya. Mun karena mana ya nu malak maneh bebeja ka aing. Anjing. Jadi dijaga aneh. Jadi centengnya.
Asli jadi mendapat perlindungan. Eta aing dipalakeun didinya mah aman aing. Mun teror juga awas ya anjing mun pangideuk ku aing cirian. Bener gitu. Oh bener. Loba nu Iya. jelema nu dicirian. Bener. Oh anjing bakal mah. Teuing jadi naon dicirian. Cirian ku aing zaman ka dieu deui. Waduh. Teuing cirina masih kena aya tinggal. Kan gitu bakal mah. Emang kumaha ciri-cirina? Apaan mana aya we nyirian? Aeuh sok ayo we cirian ribut ceutik awan anjing pangideuk ku aing cirian. Cirian ku aing. Iya kan dia cirian ku aing. Padahal itu tidak mengancam ya, jangan geus dicirian unggul. Cirian ku sih. Jangkung penek. Ya tahu jangkung badan geus gitu. Sok make kaos Persib anjing. Sok make kaos Persib. Geus. Jadi Pernah kan pugu. Cuman ka dieu deui ku aing dibebek. nah, Cuman ka dieu ku aing digulung. Tah. Kadi ku aing baledog eta. Nah, gitu. Ka dieu ku aing cirian. Eta mah di bahasa Indonesia kan ini. Kamu kesini lagi saya deskripsiin anjing. Di deskripsi. Sok make sepatu dogma. Eta soal Tinggi rambut ikalan. pakai kacamata, pengetahuan musik edan. Oh, soleh-solehun. Yang ada cirian. Tapi kan pengetahuan musik. Goblok. Anjing. Jangan ada curi-curi soleh. Anjing. Anjing pengen kagak keluar di panona. Tapi eta berarti teka asup terornya eta mah. Tuh, tapi teror sejarah eta awal. Wah, awalnya di zaman eta. Jelot Yahudi tapi can dia ngaranan teror. Tah nu geus di ngaranan teror mah zaman Revolusi Perancis. Heeh. Emang mimiti negara nu nyieun teror teh ka Kerakyat. kekaisaran teh ya. Oh. Sar kan revolusi. Si ieu si sa Revolusi Perancis nu Napoleon. Eta melakukan teror tah ke masyarakat teh. anjing Napoleon Karena bener oge naon? yang kan omongan sahanya anu omongan Prabowo sorang nu salah teh Gerindra sehebat-hebatnya ieu nu ngalakukeun pasti hoax. Eta mah Sehebat-hebatnya hoax dilakukan. Rocky Gerung. Oh nya bener pasti dilakukan ku negara. Karena boga ieuna Boga alatna. alatna. Bener. Eta pernah dilakukan oleh Prancis Prancis ka masyarakat. ke masyarakatna. Karena naon eta teh? Revolusi ke zaman revolusi Prancis. Saat can terguling, saat can terjadi revolusi. Oh, jadi meh tidak terjadi revolusi Di teror. teror, ditewak, di sing-sieunan. Oh. Awas ya ka dieu loba jurig. Gitu. Eta zaman revolusi Prancis. Sampai ka dieunakeun mah. Karena keluar kata teror. Tah eta keluar teror dari bahasa Latin. Naon? Terere. Balik ya kata-kata ngaco aja. Kadang-kadang ngasal. Tinu sora cara ngomong ya kayak ekspresi ya ngasal ya. Bener sab searching terere. Balik. Dari bahasa Latin terere. Jadi ke bahasa Inggris teror. Nah artinya naon teror? Artinya ketakutan yang luar biasa. Oh ketakutan yang luar biasa. Disebut teror. Oh. Terere. Eta cenah si teror teh. Karena kan nyian kaget yang nyian sieun kan. Nyun kaget. Terere. Matang ngaranna terere. Jika jeung si anak budak. Terere. Jika ciluk bak lah bener. Tidinya asal-usul teror. Dirinya terere. Ciluk bak mun gitu mah terere. Bodoh. Bodoh. Sejarah teror di kaulinan budak berarti. Bodoh. Awalnya eta. Awalnya ketakutan yang luar biasa. Sampai akhirnya berkembang cenah kanu anti justru dari non pemerintah mulai ngumpul kelompok-kelompok kekuklan sebagai Nya kakak ketiga teh non beda kesehatan tuh aneh. Keselamatan kerja. ketiga Ketiga
kakak-kakak K3. Nya sih tapi disebutnya lain K3. Ku Klux Klan Nah, eta zaman di Amerikanya eta. di Amerika jadi teman bahasa Indonesia K3. ketiga mah. Itu mah kelompok anu rasis anu ka Iya, tapi kan Klux tetap Klan. melakukan teror oge, termasuk white supremacy. Nah, Itu kan melakukan teror sampai akhirnya bergeser ayeuna mah kamari-kamari anu 9/11 jadi ku agama gitu. oh nya ya ISIS, naon ngaranna teh WTC, pesawat World Trade Center. WTC Sampai nya eta bom Bali di urang mah. oh anjing bahasa keur Cewek awal Marriott. awal eta nu WTC kan World Trade Center terus eta kan zaman orang SMP nya mun teu salah SMP eta teh ningali anjing gedungna kan jangkung Ya, dua. anjing di Indonesia mah leutik ini Gedung gedung di Bandung anjing Bandung Trade Center karena aya Trade Centeran anjing Bener. anjing digana ku kapal ge mau nepi anjing Mau bisa. ditabrak ku kapal ge hese anjing Mana nu BTC? ITC sok Bener, ITC Kebun Kelapa. ini kan internasional nah cah gitu Internasional. eta Mau ke SMP juga anjing itu. oh International Trade Center. Lain. Indonesia nya Lain ITC teh. Kebun Kelapa kan? heeh Nah, wukanya kuduna Kebun Kelapa. ina naon Indonesia Indonesia aja. banyak ini Trade Center ITC Indonesia Trade Center berarti. Saya Indonesia berarti. terus Indonesia aing mikirna gitu aja Trade Center di Badak. Amerika mah tinggi anjing. Jangkung udah di Di orang mah. Indonesia Eta pagedung jeung King Helmet. gedung jengking Erek teh. Erek ku pesawat aduh erek moal anjing mau ditabrak ku jet anjing tabrak ku angkot paling Nggak pernah juga. Karena didinya pengetewan nunggu. nya anjing angkot Banjaran Tegalega Nyetuan Tegalega didinya. Kalau pas suka jadi. paling gitu aja didinya mah Nyata terus teh. tuh teror eta non ngaran teh ieu non di imah urang bae pernah menang teror aki urang menang teror Karena aing teu nyaho pokona isuk-isuk teh ningali imah teh geus di ieu non ngaran teh geus aya tanda tinggi karena dicet tulisan warna beureum gitu ngancem kaki urang aing poho deui kata-katana mah aya hubunganna jeung sawah lah karena kan aki urang nyawa kan lahan berarti nya ieu non konflik lahan. Tapi kan aki urang mah guru penca jadi tidak gentar ane sok we ka dieu Cirian imah aing. Kan kitu cek aki mah sok we cirian imah aing. Sia di cirian ku aing. tah anjing sirih nyerian Nyirian. Tapi memang tanda beureum eta chat beureum. Cenah zaman eta zaman PKI ge kitu bae. oh nya Imah-imah teh di chat beureum. Itu mana nu PKI mana nu lain teh jadi ngabedakeunna cenah. dicoret meureun mun dicet mah aing kabeh kabeh saimah Nya dicoret. jadi kabeh keur kieu nuju naon nuju teror Masakan tenan ieu internet. Masakan tenan internet terus ada daya nu bolong. itu atuh ujang dipengker nuju masang kusen Daya aja gitu. Coba namanya kata tani. Akhir rek neror kadon nginjem tanah. aya 4 jelema nanggung STG mereka mana pada neror Lain ngecek. Nah, tadi kita tunggu dicoret, lain ngecek. Kabeh jadi kuriak. kapan ngomongan ngecek keur kieu Itu aja di Cirian. oh iya bola pernah aya beritahu ge mal anu jelema di teror ku tatanggana awewe anu rada kabetrik lah si mentalna anu di naon ngaran teh nu disimpanan tai na keresek wae dihareupeun imah Oh bener eta ramenya hari itu. oh anjing eta rudet sih mun urang imahna di dinya terus aya tetangga Resenya. heeh maneh we imah di podolan ku Ucing ucing rudet Asa komo di diteror ucing aing ge. komo di tai jelema sok kan Bener. Tata eta pentingna bertatangga teh euy. asli anjing
Tapi memang tuh bisa milih euy di tetangga teh. Nyan. Orang yang milih jeung Raffi Ahmad tetanggaan teu bisa. Habis. Komo di gang ieu mah. Ai tetangga yang Raffi Ahmad mah bisa. Antara mana nu kudu pindah ka ditu atau Raffi Ahmad teu pindah ka gang. Teu bisa. Duanana teu mungkin. Teu mungkin. Aing beunghar asa teu mungkin. Nah sia tega ningali cipung. Asup keluar gang. Anak sia tega cipung ka warung ceu. Namun sampo saur mama. Nyandak keluar. Nyandak keluar rinso. Sadangkeun sareng tadi enjing. Sokayan gitu. Moal anu malia gitu. Rada jauh eta euy. Rada jauh. Belegu. Tapi eta sok aya teror di tetangga tah. Nya. Bener tuh. Naon tadi ku tai Heeh. dikaresekan unggal poe sok. Nya Ku bener. rajin eta nya euy. Asli. Berarti kan si Eta tiap modal mau kerese. Jeung unggal poe. Nah waktu semelit sia teh. Aing poe kadang aya sapoe henteu. Ya saya modal. Si jelema eta mun kerese modal kumaha. Duh. Erek teror ya tapi. Ya neror. Tapi can aya karasa karemang-remang hayang modal. Cobi meser begeta. Sarila nu lada. Nah, Sarila nu lada. Akhirnya pegeta dagon-dagon. Asa teh hayang nih. Ya tetangga masih kena damai ya teu bisa. bisa. Ya, nya demi tetangga teu damai mana kita damai. Nah, teror Bisa. Ieu naon ngaranna teh baheula pernah oge babe urang meunang teror. Di ayalah naon ngaranna teh AAA lah. Eta mah urang keur lulus SMA. Karek lulus SMA. Babe urang kan sok badminton. Ting kunaon si jelema ieu teh mabok urangnya keur mondok di Ten Baturan keur babakaran. Pas balik babakaran di hareupeun imah teh geus loba runtah. Udah alungan runtah berarti. Heeh, nah ku si eta urang ngadamel ti uwa urang. Jadi gogorowokan, "Jajah keluar sia," gitu-gitu terus di alungan runtah, baledogan naon mabok. Uwa urang kan awewe keluar adat-adatan balik. Eleh anjing nu neror teh. Ku ibu-ibu mah. Eleh. Eta pedah naon? Teuing. Babe urangnya balik badminton hare-hare we anjing. Mandi sare we. Damai saja. Tidak merasa terancam. Isukna dagang biasa aja. Jadi bibi mana nu? Anu nu urang nu ada tanda. Uang mana? Mana di mah? Urang mah sih alhamdulillah. Rek di warung, rek di anu imah oge. Karena nya alhamdulillah orang yang tetangga mah akur gitu. Nya aya kesel-kesel biasalah meureun geus we sahari taheun. Da permasalahan teu. Nya akur lah alhamdulillahna. Punya untung ge eta naon ngaranna teh akur mah naon jadina teu rudet. Nya ngan urang kitu karena imah butut gitu jadi katerorna teh ku sasatoan. Tah eta anjing. Mang sabatu aing dokmar mang. Digegea beurit. Anjing. Anjing, beurit beuki dokmar. Asin beak. Da bagaimana mah kulit, teh kulit jang jang dorok-dorok Asli. urang salah euy. Jadi kan orang boga dokmar nu geus lila teu dipake jadi kurang teh keur diminyakan we hayo. Asal mah eueuh beurit. Nyimpen dinu tangga urang teh. Tah 2 poe teh geus aya beurit leutik kaciri bolak-balik. Nya aya beurit sapatu teu aman. Ah malah 2 poe aman. Pas kamari indit mondok di BC balik pakai sepatu rek kamari rek indit. Ini asa beda. Jadi sabeula nyengkong. Ku beurit. Anjing. Tapi nya sih aya sasatoan ge
lamun teu dibereskan, Teu diberesan mah jadi neror. teror, jadi was-was gitu. Was-was. Sieun asup mah Heeh. keur sare jong ngagaream kana suku. Bener. Bener jadi saretnya jadi teu tibra. Tenang mah bisa sare. Urang soalnya pernah di Nah. kamar aya beurit, Pak. Sarua aing pernah. Tutupan sare kurusuk kana suku teh. Grubuk. Asli anjing. Urang mah lain beurit. Cucunguk. Cucunguk oke. Urang mah geus biasa jeung cucunguk mah geus damai urang. Anjing. Sok we. Anggap rumah sendiri. Aing masih kena dalam keadaan perang gitu. Karena si geleber gitu. Tah aing mah aya kitu teh sok hudang, sok kahudangkeun. Karena sok tiba-tiba diceuli tah. Wah, ati langsung silat. Untuk tiba-tiba teh Langsung kuda-kuda. langsung kuda-kudan. Bener. So, cucunguk mah dipaehan hiji datang dua. Bener ulah dipaehan cucunguk mah. Heeh. Jadi ngerti satu tumbuh 1000 teh. Bener. Tapi dah mun teu kitu Alungkeun keluar. nggak ganggu. Duh urang mah toke. Jual toke mah. Iya kan kurang-kurang ditewak. Alungkeun da sieun. Aya deui di dinya. Apet kandang halus aja. Tapi cenah kitu mun toke mah. Naon? Setia. Cuman bisa di imah eta. Geus, eta teh zaman babeh urang maot, cacan mote aya di saya toke. Oh. Nepi ka ayeuna aya keneh. Panjang umur Oh. dibanding babeh urang. Anu boga imahna. Iya aya sabaraha naon ngaranna teh teror-teror anu Tapi bener paling gede coy. Oh, Tapi bener naon? eta nya teror nah bet kapikiran ku ndogkeun ku hayam pae awalna di mana gitu. Heuh nya. Karena kan cenah Karena bangke meureun. karena cenah nu kamari ge nu sisa ada di alungan bangke hayam teh. Si Dijadoni Di Jadoni si Rere kan nge-tweet. naon? Eta teh sebenarnya mah dititahna mah babi ngan dikorupsi. Jadi datang naik. Jadi datang aya. Tadi nama rek suung. Kan anjing kanyawan teuing ieu mah nyelepna. Maafna gede teuing. Rekamna gede teuing. Jangan cerdik. Iya, orang mah gopek. Goblok. Orang mau kali 500.000, bang nerorkeun masih itu. Oke bos. Ing babi mah. Ayamnya 20.000-an. Asli anjing. Gede banget ya. Gede banget ditanya pasti ke anjing kudu ieu nu ditanya. Goblok mana sesa nu gawe duit aing nyaho modalna sabaraha anjing. Nah kan ukur ayam. Ayam negeri deh murah. Pasti gitu aduh. Tapi heuh nahanya jika tira non kepala babi Kepala babi si Pigo. anu ka tempo Oh iya sih. Terus ganti si Pigo. lain anjing. Pigo tapi si Pigo Pigo, ge oke, sarua Belum babi. bulu babi anu aya non DPR gitu nu ditanya soal teror kepala babi terus ngajawabna sangat ya dimasak aja. Udah ngomong gitu anjing. Bener aya pejabat tah. Sok kemana karep anjing Ya ngomong. dipasak aja. Yang lain iya Lain hakaneun. lain hakaneun jeung lamun leung lamun kusum ieu kurban kitu jeung hulu babi hulu domba we misalnya hulu domba keur rek kurban nya suku. Da lamun misalkan kitu mah moal aya nu nyangka eta teror anjing. Karena event keur kurban. Tiba-tiba eta ngalungan puluh domba, oh aya nu masihan panginten. Ieu mah murah gatuan kitu. Mau disangka teror. Aing rek neror. Tapi kayak gitu ada. Tah mere teror ge. Tong sembarangan ngalungkeun barang berarti. Barangna kudu anu eta bangke. Endog ge endog busuk. Tah eta Entong endog sakilo disimpen. neror endog. Udang sare teh aduh ieu. Pang nerorkeun masih ieu euy. Tapi budget minim ku endog we. Oke bos, bade endog asin. Waduh. Ente teh mungkin jadi komplotan. Saya mau meneror rumahnya Kamal Ocon. Tolong teror dengan telur. Siap. Ngomong ke bosna. Bos, di piwarang Kamal Ocon. Naon? Masyar endog. Keur naon? Duka di piwarang ka Kamal Ocon keun. Di pasien budgetna sakieu. Make endog naonnya? Ieu endog hayam mah mahal. Komo deui endog bebek. Urang masyar endog guyuh.
Namuy. Bener loh, Pak. Dibere sabuk. Disimpan ke truk, simpen itu. Terus aman. Cieun atau nanya. Nggak ada tato. Atau aing Ending duka dasna. Sieun atau henteu mah kan enjing teh jadi ieu mau ka martabak telur. dagang. Jadi dagang. Jadi dagang. Aisyah. Ayo roda nanti mana? Jadi ngebahas roda. Ayo teror nakama. Kumaha mah di teror ngeroda wae. Sepada saya we roda. Gitu. Eta kan nog buruk. Nu nog buruk dia emang cek urang eta effort. Nah, Ya kan kudu ngaburukeun heula endog mah. ya tinggal beli. Ya beli tapi kan tuh bisa langsung. Oh, ya bener. Kudu dicicingin heula euy di daguan heula sini buruk euy. Asli. Nah, di mama loba nog keur ngahaja. Kan buruk. Aing 2 bulan deui. Ya kan kalau lamun ngadadak beli euy pangnero gini masih ocon euy. Kuno gue budget leutik. Beli kincit-kincit lu teu buruk. Teu buruk kayaknya bener. Yang adon jadi hanyir we Jadi mana. hanyir hungkul. Teu jadi bau gitu. Jeung lamun misalkan mere eta hulu babi, hulu hayam anu geus busuk. Ya. Bener eta tong hulu kambing pas di momen Idul Adha. Tono hulu hayam setengah, ulah. Hulu hayam setengah, ceker Saparapa, usus. Ditambah tram itu. Goblok. Hayam ge kudu hayam pae. Hayam pae. Teu meunang hayam crispy. Ngomong kriukna hungkul. Ayam crispy. Neror ku ayam crispy. Saosna teu ngeunah tapi. Tapi karena bacot leutik. Jadi nyungkeun crispy na we hungkul. Bubuk-bubuk. Terus ngagoreng. Eta mah jang dengan sangu anjing. Lain jeung sieunan batu. Beleguk. Bener kali-kali mah Eta aja. ulah ku hayam pae gua ayam crispy. Ya, ku hayam crispy. Bener. Jadi sindiranna lah beungeuna selamat menikmati. Tah, eta anjing. Anda nanti saya nikmati. Tah, eta. Kalau kamu masih macam-macam nge-tweet aneh-aneh, saya crispy. Kan lebih ancamanna wis anjing. Oh, langsung kebayang anjing diguling-guling karena tipu. Aing Korea. Males ngebayangkeun. Bayangkeun lagi. Daripada aing diguling-guling karena tipu. Nggak aing ngeureun nepi ayeuna. Ya sudah lain masalah digoreng atau digulung. Digulung. Politik. Wah, dari kemarin dah. Luci kabeh. Ya yang nucan katipungan. Bagian melangkakan dah ya. Tahun. Bagian melangkakan, bagian cecekolan, saya kelek. Aduh, anjing. Itu no. Jauh teuing euy tinu ngobrolan teror tapi ya awal tahun orang rek mere informasi perihal kaos. Bener kaos Kaos keur diproduksi. Ya. Jadi ayeuna teh keur masa produksi kunaon beres tanggal 3. Kudu beres tanggal 3. Cuman karena kaiji si libur tahun baru, si vendorna ge anjing kudu ke Pangandaran. Oh bener. Terus nu kadua si ieuna naon karena teh si vendorna ge anu gering. Oh, anu hiji liburan, hiji gering. Anjing bukan kata solider kieu cah. Wanita akur sih Aku. Ya nu gering deh hayang ngilu ngan bisa gering gitu. Jadi aya anu liburan, anu gering. Itulah. Jadi mungkin hampura oge nya lamun prosesnya dirasa cukup lama. Betul. Karena tadi itu aya kendala-kendala. Tapi insya Allah amanah kalem gitu. Insya Allah karena insya Allah tanggal 10 beres langsung disebar. Ya, jual kamar anu ada emoge. Naon? Mang kaos abi geus pesen iraha dongkap. Ya. Nyangke kalemangnya. Diantos we diantos. Mau ngabohong abi mah mau nipu-nipu. Moal. Jeung ieu ngeunaheun kaosna Gus. Ya. Geus atuh. Raos. Jadi ieu naon teu hareudang jeung nyerep kesang cenah. Tah, Sajabat teh nyerep kesang, nyerep aspirasi. nyerep aspirasi.
Jadi saja menyerap kesan tuh emang ieu nyerap Nyerap aspirasi. Jadi kalau misalkan sacan di seuseuh peureut heula tah. Meng kadangu aspirasi naon. Eta daripada maneh ka ditu lah tadi denge oge. Tadi denge oge ngadon di naon karena ngadon di teror kena maneh. Mending meuli kaos. Heeh. Engke ge bakal aya di Shopee da. Nya bakal aya insyaallah. Bakal aya di Shopee jadi geus beres batch ka hiji dikirim-kirimkeun engke aya batch kadua mah hijian ya paling kayak berarti itu mah. Jadi ayeuna meuli hiji langsung dikirim. Heeh. Tah, Jadi sok atuh mareli deui euy. aman moal di gimmick-gimmick. Di gimmick-gimmick mah. Kan meulina kaos, kan dikirimna ham crispy. Moal eta mah. Baju ditipungan heula moal. Skill. Karena tidak ada niat kami untuk meneror. Bener. Niat kami mah berbagi. Ya. Berbagi betul dan ya 2002 genap kita lihat akan ada gebrakan-gebrakan apa lagi di teman sekamar. Bener euy. Insyaallah tunggu bakal aya cenah teman berlari, teman berbola, Teman futsal, teman camping, teman botram, teman bot asli anjing jangan botram teman botram euy. Heeh. Tapi ya heula saacan ka teman-teman lain. Heeh. Bisi aya teman-teman kenu non kemah diinfokeun mun rek ngetek urang. Ya. Nya, jadi benar. bisa nu rek hadir ka dieu silaturahmi mangga. Yes, engke kurang lamun misalkan aya teman naon karena teh disebut teh Permuni. para penghuni anu hayang nyaho infona ke aing nyeun ieu lah jiga grup Telegram. Nah, bener. Jadi nu rek nyeluan asup ka grup Telegram eta ke informasina di dinya kabeh. Nah, jadi kayak di nu Telegram info-infona sagala meh teu disadap. Tah betul. Urang nyeun pergerakan. Pergerakan. 2002 genep Indonesia tidak baik-baik saja. We among geus bisa dihack cenah we. Asli. Nah, Telegram we Ya, urang di Telegram urang nyeun pergerakan nasional. Urang nipungan batur. Mari kita jadikan Indonesia sebagai negara crispy.